pantes urang teh ngarona depan ngabubuy sampeu dina durukan geus asak sampeuna teh tuluy diperlukan ku gula beureuh pedo sampeuna lain pantun ngarona anu bogana geus hare heeh lain maksudna tidak aya satangka mah nu bogana ge moal naon da meureun isuk-isuk bebeja nu bogana nya heeh da satangka ge moal bea kudu ngarona mah dulu nya heeh di tibatan sakebonan di pau ku batur heeh dulu pantes dari pakampungan mah nya ngarona teh bubuy sampeu ui mari cari ngogo teh geuning kopi anu lekoh anu ngabudah sepat teh geuning gena teh suuk haneut kene jagong udunan teh katanga apa urang teh nya ngarona teh bari medahar sampeu gigireun anjing edan tukangan pocong bapakku bakakak aja netralisir itu jus apuket anjir lega dunia jadi pantesnya ini kampung madadahareun teh baheula mah sampeu uwi jago tuh ganyol halus budak ayeuna mah teu apaleun ganyol di dieu mah di kota mah orang kota teu apaleun ganyol banyol we apaan teh pada mah tutupan bedi teh tuangan kolot paheula mah pan jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa nya mata sehat karena awak teh tuangan kolot urang baheula mah mata kolot urang baheula mah jararagang nya paranjang umur da tuangeunana ge atuh non kimia beda jeung ayeuna nya kolot urang baheula mah cucur Nagasari Ali Agrem Opak Gurayot Jalabria Awug Kulung Suuk Gegetuk nya Kolontong tuangan baheula mah beda jeung dahakaneun ayeuna di kota make jeung aya hotdog hotdog ari hot teh panas ari dog teh anjing kabayang geus sia anjing keur moyan dihakan ya make jeung aya kebi kebab tuh dahareun teh matak pinuh ku kimia deuleu ayeuna mah pangawet tungkul dahareun ayeuna mah instan nya cepat saji matak hampura jelema ayeuna mah gampang kakenan ku penyakit nya sabab anu daharna pinuh ku kimia wungkul bahan pengawet teh anu teu cocok jeung sel manusia matak penyakit teh bareurat urang kota mah dulu bareurat urang kota mah penyakitna maka jeung aya penyakit jantung koroner tahayo sabab eueuh kabejakeun jelema paeh ku juri keueuh pernah sang adenge dina berita telah meninggal bapak anu karena telah dicekek juri eueuh tak tahayo juri teh goblok manusia teh sieun ajeng sieun ayo mah teh sieun rek naon urang ludo manusia singlar a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nu di darat tuna jaya nu lingih di serah cai sang ratu mut putih bumi mengabanyum mingkem mingkem
aya naon besti lain besti naon aya suara pika ke ulun suara naon demi Allah suara naon teuing gitu nya ho belah mana belum itu belah mana itu itu sianya naon suasia we demi Allah pika keungeun naon denge keungeunnya pika keungeun demi Allah aslina we demi Allah bener we hai belah mana begina dengekeun heula tong nanya wae siana jempe sabar mana geuning acan siana jempe heula baba di galak si teh terusan galak si teh belah mana bijil Allahu Akbar kaplok sajeng nyeduhan kadi teh tenang tinggi garing baba lain garing geuleuh nya eueuh siapa nih pokaing aing teh lancek moal jeung nyeduhan tenang tinggi garing anjing males bener teuing ieu teh manusia goblok gajah setan belum segede kumaha bobokona anjing udah hayang pada genting gajah goblok itu sebelum selit ke benanaan puting anjing nondar ya kebayang kayak gajah pelung gajah pelung gajah biasa gelit gede anjing kamu gajah pelung badang bisa saya teh ngomong teh semua abdi kan nu ngomong teh mana bete semua anjing goblok sigan teh lain jelema sia teh makhluk hirup semua anjing kakara ini po jelema nu pegang goreng patut kieu anjing untuna hiji sia teh huntu permen goblok kasaha mana anjing liang irungna kasaha mana mana boga kaca di mah kaca naon kaca euteung nya boga eta beungeut jiga kitu da aing malah mun ngaca beungeut jiga sia meureun teh gantung maneh mah baba emang aing jiga naon sia hayang apa jiga naon heueuh jiga cangcut anjing goblok cangcut paduli aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut atau kerajut anjing kita ini apa paduli sia cangcut naon sia teh anjing ngajawab kayak bandel ting bapa ya agan ngerti agan ku agan sih agan masuk cara kena masih kena saya sidik ku agan bener tadi picin sasi tiga cangcut berem balik di anyun tidiu balik di anyun tidiu memang Semar Badrana ya tenang dianggap bolu kuanyina pakai yang mentak serupa lamun tadi bikin dipentak dibeli kuai maksudnya eta Semar dibeli kuai sok wani sabaraha coba si goblok
wae dibeli eta Semar miliar mua dibikin ku kaula 2 miliar mua dibikin 3 miliar mua dibikin saayana duit tina rekening aing boga duit 10 miliar dibikin uang jadi anak mana hal boleh kieu goblok aing rek dijual nya tuh 10 miliar pokoknya dengan warisan teu boga tuh setan sia kabina-bina teuing geun bae bapak mah dadangan deui nu kieu loba di alasnya ge loba patiga pinguin mua dibikin ku kaula sanajan dihilian ku nagara ku aing mau dibikin ada yang goblok gunungan ya bodoh dong undangan pada 1 miliar melomar 10 miliar mah jadi mau dibikin mau bisa kumaha mau dilihat di engkau ya bagane goblok jeung aing anjing si cangcut nama cangcut ya yang masalah di situ tuh aing sarua goblok yang dulu tinggal cut jadi asli mau dibikin mau bisa lamun dipaksa lamun anjeun maksa ke kaula berarti anjeun bakal urusan jeung kaula namanya wani kain orang wani dening kalulanang kuelana bener nya dinu lega jeung aing maju siap ya layan ka lamun sianya kain lawan ku sia so nya kain untuk syadi kade sakapir asa teh anak durhaka kain ha si punah pindah agama si tegablek moral si belajar SMP ke SD na si cadumani si motornya tenaga kenapot si tarjumahan bal nyawa di mana yang tarjumahan nyaho nyawa di mana ini nyawa di masjid aing dengerin ku sia masjid sia di mana yang dibeni pokoknya poe jumaah lalaki poe jumaahan di masjid aing berarti eta jelema tarjumahan Allahu Akbar cekik tuh atau ya geus wudu aing dedenya ulah macam-macam ka jelema ieu dah ieu jelema teh keur nguriling dengan tanding hanya cerang dengan lawan can nyaho digeti sorangan cobaan pasilana gabur kulingis kuat modal nigaan bina-bina teh kawan siap shotgun denawa modal shotgun saguai modal celaka lu ja dulungan di mana kun di mana lagram dan dulungan air ampun negara di jero negara
rasakeun kual dibabat sadenawa ya goblok mirawa teh dudungan aing di mana lagragna leuh di payun aduh kamana lagragna dudungan mangkani dudungan teh kirang pit di payun ngonoeun di mana lagi jos anjing kana jerawat alah sejatihan tuluy emer agan dawala teu naon agan lagrag ti luhur diparengkeun ka Allah salamet dawala mun teu kutuk ieu henteu nya nuhun agan ari teu kutuk ieu mah bilih kitu agan kutuk ieu ari agan kosong kana kutu uya kutu uya mun sanes kutu uya tata kan bade dikumaha kan dipanah ku kaula dawala sae mangga haling manehna sae mangga menjegakan ayam dola naon awak itu beragama wis goblok hidup teh naon ari maneh cekat terangan lamun maneh kareuwas mangi musibah sih kerorok ieu maneh lamun di bedong tu naon kupernel atawa sambil kebat aing mah kerorok di bedong ku bendera Viking cinta-cinta nak kabar si bayi ikut cintanya kan atuh tapi osok ka stadion kan nya osok atuh lalajo versi lain lalajo domba versi babal osok ka stadion kan kamari keur pindah jeung Madura nya ditutup da pinu nya ka pinu pisan tuh da lalajo aing kamu tutup nya terus geus ditutup mending pagerna ge 8 meter naik aing kana pager. Astagfirullahaladzim, kumah lamun akak teh labuh tuluy maot naon? Akak labuh tina pagar tuluy maot. Demi Persib dina maot teh jihad aing mah. Oke. Naon jeding? Naon? Ya, jihad mah di mana-mana urusan aja pangeran. Naon? Jihad di mana-mana urusan aja pangeran. Kapan Persib jeung pangeran biru? Benar aya kitu mah akak. Aing mah ku Persib geus kaedanan cinta pisan cinta mati. Tapi akak kasenang akak. Naon? Kasenang. Jauh. Akak semua aslina. Mugi kira jauh. Rasa pisan jauh. Heeh. Akak apa cowok raja cerai? Ya apa tuh? Aslina. Apa cowok raja cerai? Ya. Eta mah kebugi aing. Nah, abi rek nanya akak. Naon? Eta cowok raja ceraina kunaon Kak masalahna kan? Setan. Lain cerai goblok cerai oh budak karep sih teh sudah teh cauna selingkuh ngajak tetarucingan berarti siapa nah dia mana ngajak cerai apa hasilnya siapa bubur bayi nya apa tuh bener apa bubur bayi ke naon nya keur bayi
bener keur bayi aslina jadi bubur bayi teh khusus keur bayi tapi nah bubur hayam ku jelema sia nah disebut bubur hayam naon disebut bubur ayam kayak tadi tidak bubur ayam berarti bubur bayi itu kalau bubur ayam bayi ya